kerpayan lu kan ibu ciri teh lamun ibu antena pae bisa maca Quran pasang maca Quran kan alhamdulillah ada yang teh maca Quran teh mukalama sareng Allah cumario sareng Allah diajak ngobrol ku Allah tadi ngajak ngobrol ku Allah teh sabulan tahun sekali di bulan Ramadan teh kuat abi mah lain cenah lain tah aya diajak ngobrol ku Gusti Allah isin ku Gusti Allah teh abi mah ngahormat kana Quran ge disimpen di luhur tadi baca-baca gitu urang teh gimana aya kasusah teh maca Al-Qur'an kajen teh urang teh apal kana artina Al-Qur'an da Allah teh nalik urang maos Al-Qur'an teh mukalamah sareng urang ngobrol jeung Allah urang teh keur maca Qur'an teh tah ieu surat kami jawab atuh kumaneh kumaha cara ngajawabna baca tah surat kami maka urang maos Al-Qur'an jamin umum maos Al-Qur'an bae hatena dan Bu sabaran ayat sadinten urang maos Al-Qur'an aya sajuz aya 5 juz aya 10 juz gitu bae saayat ya saayat ulah seueur-seueur teuing 5 ayat bada subuh maksakeun urang teh da bisi ditaros katanya kumungkar sareng nakir man urang teh bener ditaros katanya adam kubur teh kumungkar sareng nakir cemun kan jeung mungkar nakir teh man ramuka saha pangeran anjeun man nabiuka sanabi anjeun man imamuka naon imam anjeun cek urang teh Al-Qur'an sok dibaca tara kumaha tara dibaca nah jamin geus tara maca Qur'an eta teh jamin teh geus paeh hatena sok baca Al-Qur'an bujang-bujang ayeuna urang teu can bisa maca Qur'an jalmi anu geus maca Qur'an oge ada hayangeun maca Qur'an teh engke we bulan Ramadan geus galina bulan Ramadan ayeuna mah geus tara maca Qur'an engke we malam Jumat seminggu sakali maca Yasin unggul tah kitu kalakuan urang eta teh nandakeun geus pae untung can dipaekeun can disabut Gusti Allah teh cok ayeuna rutinan ayeuna urang eta ilmu